tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rebus jajantung jeung jajantung awora jadi hiji ngaruntuy buah kaung ricit manuk jeung seorna angin melit asih ngahariring oyak nadang musikeun remapanan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakar geus nganteu ka pangantena dago pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring waca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat gumbara. Tresna mekar yang didago pakar tuker pahet janji bakal sauyunan tepung rempuk jajantung jeung jajantung awor jadi hiji ngaruntuy buah kaung ricitna manuk jeung seorna angin melit asih ngahariring oyakna dahang musikeun remapanan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakar geus nganteu ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring waca ngahaja arek balaka sugan angin waaseuh nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat gumbara.